Aduh, mangga atuh. Mang. Mohon tos wakosna kempelan urang teh dikawitan tapi ari Jang Didin ka mana Cak Astri? Nya eta, namanya teh anjeunna teh budak giru angkat. Sauna teh aya peryogi, Mang. Bade di antosan atanapi bade ngawitan mangga Pak RT oge teh acan aya geuning. Nya ka mana RT nya? Atuh saya nama antosan heula sakedap samenit 2 menit deui mah atuh lah. Nya saya tuh pamit kitu mah. Nuhun, Mama Nawian. Punten Cak Astri, Mun upami Jang Didin tadi bade ka mana cenah wartosna? tah eta amu tadi teh anjeunna teh rurusuhan. Janten we abdi teh teu kabujang naros bade ka mana-manana teh. Moal nguseup kitu. Pak kira aku Bang Harun. Kan apaleun bade kempelan urang teh. Jeung deui da asa geus tara nguseup manehna mah mun lanceukna nya sok keneh. Rupina urang dikawitan wae kempelan dina dinten ieu. Hayu urang sami-sami siapkeun heula bahan pangandika Gusti tina Siloka 4 ayat anu ka 27. Satu acana hayu urang sami-sami nanada. Gusti sakedap abdi sadaya sejang ngawitan kempelan dina dinten ieu mangga Gusti anu nyarengan Gusti nu ngaberkahan. Nyangakeun kempelan dinten ieu dilebet jenengan Gusti Yesus Kristus. Amin. Hayu urang muji heula, muji Gusti dina lagu dongkap ka Gusti. Sim abdi dongkap ka Gusti dumes ka pangkon Rama. Punten, sampurasun. Rares. Mangga. Halo, geuninganan? Didin? Kunaon ieu teh? Nah, kieu Pak RT. Kana teh mana? Pak RT aya naon tah Jang Didin? Kumaha ieu teh? Cariosna Pak RT. Lah, geuninganan bau inuman deui Didin ari maneh? Tos di mana nanaonan? Mabok deui maneh teh mabok deui. Astri ulah maka ditanya kitu, anggur hendak cai teh haneut geura Atuh deui amu meni mabok deui siga nama meni bau ngerakeun pisan kanu jadi lanceuk maneh mah. Sok inuman teh geuningan. Cai haneut nanya kudu di inuman. Keheul da. kumaha lalakonna ieu teh Pak RT? Janten kieu tadi teh pas abdi bade kempelan ka dieu ninggal Jang Didin di pos kamling nuju nyepengan botol katinggal nuju ka teler sareng nyepengan buku dilebetkeun bukuna hiji kana tas. Aya bukuna Jang Didin cik ningal. Boa-boa gara-gara buku eta Jang Didin jadi mabok teh. Rupina tiasa janten kitu mang. Kumargi upami kaparego ku abdinya anjeunna nuju nyepeng buku sok taras disumputkeun siga nu reuwas. Aya naon eta teh tah? Duh, hamunten nya abdi kasadayana. Hapunten gitu, hamunten sing detes. Mohon cih hapunten pisan sadayananya. Abdi teh janten ngarepot. Nya, Janten aduh. Nya satacan buku ieu ditingalikeun. Abdi rumaos lepat. Tos rumaos lepat terus melampah anu salah. Hampura ceun nya abdi nya, hampura. hampura. Naonan atuh bet kikituan ngarakeun pisan kanu jadi lanceuk. Mana bukuna ayeuna? Cing ningali. Mana bukuna? Kenapa tuh, Cek? Ngarakeun pisan nya kapanggih maboknya. Gusti nu agung, nanaonan ari maneh Didin kikian ngerakeun aing mah salila ieu. Ni kamina-mina teuing. Naon amu? Sabar heula atuh. Atuh da menikeuh. Maka dicarekan sok atuh anggur milarian cai teh ka ditu. Kasihan meni geus sampai seger Cak Astri. Tah cai ieu lah nu aya lah. Keur suguh konon tadi nama kabatur. Geus we sok minum. Meni kaluar. Lawan aja atuh. Ada ngerakeun maneh mah. Cak Astri. Sok. Sing merenah heula pikiranana, emutanana, calikna. Karunya eta Jang Didin jadi kabur pangacianana. Jang Didin abdi salaku STDD ngaros isin. Non sok aya kene anu mabok ngaganggu ketentreman masyarakat. Tah gitu Pak RT. Tah, leres Pak RT. Ayeuna mah urang guar we tina pangandika Gusti. Urang tinggal Siloka 4 ayat 27. Mangga Jang Didin, awas geura ieu ku Jang Didin.
Siloka 4 ayat 27. 27. Cok sing eces. Jauhan anu jahat, lampah sing lempeng, koma ulah nyimpang ti jalan anu benar. Terang teu maksudna Jang Didin? Terang Mang Mitra, supados urang teh kedah melampah anu sae, nebihan anu telaras gitu. Hebat. Ai nyareos mah meuni pertengtang capetang. Cing atuh ieu kudu jengprakna lain ngasa ukur bisa sumuhun-sumuhun. Ari nyarita siga nu heueuh kudu bari jengprakna atuh bos ieu. Mana teh geus gede, lain geus gede deui, geus tare hayang kawin lain. Mohon ce. Kudu balik mata kalakuan teh. Kabina-bina teuing nyerakeun nu jadi lanceuk. Geus ulah sakali-kali deui. Hampura ce nya. Dihampura ayeuna mah. Mun isukan gitu-gitu deui digantung na ka cikur ku mah. Nya ce.